Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng Kang Dagon. Urang teraskeun nya cariosna ieu. Carita Sundana ya, dina lalakon atawa judul ngakalakeun siluman bagian ka-11. Dina carios anu atos kalangkung kamari teh urang nyarioskeun kaayaan Kipalang cenah ieu anu ngimpen dipenakan ku raja ku ieu nya ku papatih Lemburiring cenah anu tuluyna teh Lemburiring teh surup sumanding cenah nya kana bedogna bedog buntet ieu anu milik Kipalang. Kumaha ieu terasan caritana mangga ka sadayana caraketan. Satuluina Kipalang cenah asup ka hiji rohangan anu ditempatkeun dina eta rohangan teh mangrupa-rupa pakarang anu diagem atawa dipiboga ku manehanana. Samang-samangsa manehna nyekel kana hiji bedog anu rada buntet atawa beureunan bedog ponok teh. Ieu bedog teh karasa aya hiji kekuatan benar we henteu ukur-ukur ngimpi eta bedog teh geus kaasupan ku hiji siluman nyaeta siluman Lemburiring. Cam urang tunda kaayaan Kipalang anu ayeuna cenah boga pakarang boga senjata anu geus aya surup sumanding silumana. Ayeuna urang kecapkeun heula ieu urang caritakeun deui kaayaan si Jantra ieu dina peuting eta keneh anu keur ieu cenah keur nyipuh ilmu di wahangan teh. Si Jantra sanggeusna cenah sagala rupa cobaan gogoda anu tumiba ka manehanana cacap we sapeuting jemput manehanana teh ngeueum di jero cai wahangan. Sanggeus banci subuh datang Kipalang dibaturan ku Mang Obot neang ka si Jantra. Satuluyna mah teu dicaritakeun prak-prakanana mah nyaho-nyaho geus kaayaan isukna we geus nepi deui di imahna Ki punten nyalakan si Kipalang urang nya teh Ki Imin. Sanggeus kitu mah Ki Imin naon istilahna mah neang si Jantra dibaturan ku Kang Obon teh dicaritakeun kumaha prak-prakanana nyaho-nyaho geus aya di imahna Ki Imin we atawa imahna si Jantra teh. Sanggeus radarine malahan mah si Jantra mah geus disalieun satuluyna mah keur ngariung we nyang hareupan beuleum huwi tangkal sampu tangkal ya dibeuleum ya ditamahan ku kopi hideung malahan mah make gurana ge gura kawung cenah atuh tangtu we nyamuang seungeutna karasa ku tiluan menika mata kabeta selang-selang bari nyangeut dina kaayaan waktu isuk harita Ki Imin nyarita kitu geuningan ari engos ku anjeun dilampahkeun mah geuningan teu burung rengse ieu pagawean urang atawa alpukah urang jang supaya nyipuh kana ilmu anjeun Jantra. Tapi aki teh hayang nyaho caritana kumaha anjeun samang-samangsa dikeueum di jero leuwih teh nya supaya nangtukeun oge ieu anjeun teh benar-benar lulus atawa henteu. Awas anjeun ulah ngabohong sabab lamun ngabohong anu rugi ge anjeun sorangan kitu cenah ceuk Ki Imin teh ngadenge kana pananya saperti kitu. Atuh darak-dak we si Jantra teh nyaritakeun kumaha kaayaanana di waktu ngeueum di jero cai teh di jero leuwih teh. Kumanehna dicaritakeun dimimiti manehna mimiti ngeueum di tema
papangih ujung banjir katut hujan malahan mah dicaritakeun oge papangih perkara-perkara anu pikasieun cenah kayaning makhluk anu make baju bodas makhluk anu pikasieun dina wujud makhluk anu hideung jeung sajabana ngan si jantra teh negeskeun manehana usaha supaya henteu sieun jeung henteu cengkat henteu ingkah supaya awakna teh tetep kakeum di jero cai jeung ditegaskeun deui ku si jantra manehana teu ngabohong ngadenge carita saperti kitu Ki Imin tuluy nuluykeun kana kekecapanana. Alus pisan. Mudah-mudahan eta teh jadi ciciri ka anjeun. Jadi mungkin nguatkeun kana tekad anjeun lamun urang geus pengkuh ancek ajeg dina hiji paniatan ulah kabawa ku sakaba-kaba ulah rek istilah nama lancak linci luncat mulang naon kitunya kita lancak linci luncat mulang ulah udah artina kali kadang kudu kekeh pengkuh we kana istilah nama tetegenan gitu tah ulah teh ulah ungut kerinuan ulah kudaganginan gitu kapan ki eta nuhun obon dibejaan sabab istilah paribasa Sunda teh kurang teh geus jarang diucapkeunana malahan mah dina nyang harapan hirup teh loba pisan eta teh ngan aki oge kulantaran jarang ngucapkeunana osok poho kitu tah sugan we ku ngomong diwangkongkeun kieu mah jadi kaingatan deui utamana manah ka budak ngora ieu supaya bisa ngadengekeun deui jeung bisa ngucapkeun jeung bisa naon istilah nama nguniekeun deui kana eta paribasa Sunda supaya loyog jeung kaayaan hirup di urang Sunda. Ki aki teh arek nerangkeun masalah nyipuhna si jantra ujung kalakuan atawa pengalamanana anu basa peuting teh nah kana paribasa eta oge eta bener ieu ge sarua pentingna supaya urang ulah poho kana paribasa di bangsa urang di urang Sunda. Lain berarti orang kudu amek atau teresep karena paribasa bahatur tapi orang oge kudu bisa ngamumule karena bahasa jeung paribasa sorangan gitu intina mah keun eta mah eta nih maksud aki teh ayeuna urang caritakeun urang ngabahas anu di kaalaman ku anjeun jantra tak kitu eta mah supaya anjeun jadi pangalaman aki yakin naon anu kaalaman ku anjeun henteu ngabohong kitu kanyataanana anu karasa ku anjeun sanajan aki teh henteu nyaho kaayaan sabenerna tapi eta mah keun we supaya jadi pengalaman ku anjeun sabab aki oge geus ngarasakeun naon wae perkara anu saperti kitu teh ngan intina mah kieu jantra lamun dina anjeun arek henteu ngeueum oge henteu jadi masalah sabenerna mah lamun niat anjeun tekadna kuat mah jeung lamun anjeun tulus oge moal jadi robah kana patekadan paniatan anjeun atawa kana ilmu anu geus diagem ku anjeun tapi anjeun bakal boga kakurangan di antarana pengkuhna paniatan anjeun sorangan hartina mah anjeun teh bisa ngucapkeun pengkuh jeung istilah nama kuat dina kahayang tapi dina prakna mah urang teh osok istilah nama ceehan osok luwak leok henteu pengkuh henteu anjeun cara saperti pucuk awi we kitu tah lamun ka anginkeun ka katuhu nyelu ka katuhu lamun ka anginkeun ka belah wetan atawa ka belah kaler nyelu yang kita mah kabawa ku sakaba-kaba kabawa ku angin wae kumaha nu mawana kumaha anu mangaruhanana aki teu ngaharapkeun boga incu atawa boga murid anu saperti kitu teh henteu jujur hese dina engke waluyana atawa istilahna mah bakal tanggal kana perkara anu dituju tanggal nepina sabab urang tadi teh loba pengbatan ngejeng kabawa ku sakaba-kaba kitu intina mah mantakan cek aki oge eta mah anjeun arek ngabohong arek atla moal anu dicaritakeun ka aki eta mah keur anjeun lamun anjeun kuat eta kekuatan diri anjeun bisa rengsek nyumpunan kana sagala rupa paniatan jeung patekadan anjeun
lamun anjeun terus meureun teu lulus lamun ngabohong da keur anjeun ieu kitu tah. Ya Ki, mereka hati kanu tuh percaya ke jantra teh. Jantra mah istilahna mah bener jujur Ki. Cicing di jero eta teh kaburusan sareng deui kitu cocobang saperti kitu teh bener-bener kaalaman Ki ku jantra teh. Tika lamun kurang-kurang nama nya eta ge aya. Sabab ukur banjir teh kitu tah. Hayang buru hanyat we sieun palin. Komo ukur disingsieunan ku anu pikasieunun mah hayang buru lompat jantra teh. Tetap wae cicing ngeueum dina cai eta kitu Ki. Bener Ki ieu mah saestuna sanyana jujur Ki. Udah ngabohong Ki. Kembae halus pisan aing teh ngabohong mah. Ieu jantra sabenerna mah nguji si Aki teh ka anjeun teh. Sabab lamun ku anjeun arek dipercaya mah sareng sena akang ujung Aki anjeun ki min gitu tah. Geus nganturkeun anjeun teh tuluy balik heula ka dieu tatahar deui malahan mah akang teh istilahna mah naon nya sasadiaan we rek nalingakeun kaayaan anjeun. Sabab dinten teu oge akang teh boga pancen jeung kasalamatan anjeun ge tetep kudu dikalingakeun. Eta kalakuan anjeun di jero leuwih teh di keur ngeueum di jero cai teh katalingakeun ku akang jeung si Aki sanajan teu babarengan pilih genti sabab tiris komo keur hujan mah akang teh nika ngiruan kaburusan nu sakala rupa. Tapi ari eta mah saban-saban anjeun teh katingali sanajan remeng-remeng dina kaayaan peuting kitu tah katingali papukat jika eueuh perkara-perkara anu pikasieun aya oge kitu bangun mah saperti ning lalai atawa naon kitu nya manuk leuweung meureunana eta ge aya istilahna mah cara-cara anu ting cikikik anu seuri kitu tah da eta mah dipikir-pikir nu gegereman besok aya. Jika nama antara lamun teu naonnya meong jongkok teh mah meureunannya eta naon teh ganggarangan atawa seru eta teh ngan meureun eta anu dikatempo ku anjeun cenah aya makhluk-makhluk anu pikasieun ku akang ya moal disebutkeun ngabohong. Sabab beda meureunana kaayaan anjeun mah ukur kaayaan diuji ari akang mah keur kaayaan nalingakeun anjeun jadi beda. Tempatna beda, paniatana beda, jadi anu dirasakeun oge beda. Tapi istilahna mah kudu hiriahna malahan mah akang mah yakin ku batiniahna oge anjeun teh geus lulus disipuh ilmu jeung nguatkeun kana patekenan anjeun. Tah ku kituna alhamdulillah urang ulah patot-patot muji syukur ka Allah. Malahan mah cek si Aki mah ngaharewos tadi teh rek naon Ki ningan Aki teh tapanana mah waka ngomongkeun kana eta teh obohan. Iyo jantra urang syukuran urang mencit hayam urang pumarima kanu maha kawasanya eta ka Allah. Kahiji anjeun teh geus lulus ulin jurus geus apal kana ilmu pencak silat jeung geus lulus tina ujian penting teh anu disebutkeun istilah nama nyipuh ilmu. Mudah-mudahan anjeun aya kabarokahan tina ilmu anu geus diagem ku anjeun jeung urang syukuran we kanu maha kawasa ku jalan sodaqoh babagi kadaharan katatangga urang mencet hayap kemae tuh si jago urang pencet kemae dua nana oge urang mencet dua we supaya kabawa naon istilah nama kabagi tatangga teh sakabehanana. Anu hiji mah kan urang bagikeun anu hiji deui mah urang dahar supaya urang ge ngarasaan nikmatna. Kumaha anjeun satuju jantra si jago arek di pencet mangga ki kumaha Aki we atuh kitu mah satu deuna tak we eta paniatan teh sanggeusna jongjon geus beres kana itu ieu mah dilaksanakeun mencet hayam sadua-dua numpeng sagarupa. Malahan pamajikan nama obot oge ngilumanyang bantuan mang numpengkeun cenah ngasakan da si Aki mah tangtu wae geus keur mah geus kolot ya balalaki si jantra dalam istilah mah kaasup encan sawawa masih welasan tahun tangtu wae encan pati bisa kana
ngasakan atau usak-asak ngasakan komo jang bagi mah hari kitu mah jang dahareun sapopoe kaya ningan atawa ngeuleum lauk meureunana atawa ngagoreng lauk bisa eta oge ngan ari kitu mah cenah ulah olah kadaharan sarupaning daging atawa ayam di sayur eta mah dibantuan ku ceu iti teh pamajikanna Mang Obor. Cak urang tunda cenah ieu kaayaan si Chandra anu ayeuna mah geus lulus marana teh dicaritakeun di dieu kumaha prak-prakana syukuran satuluyna mah si Chandra teh ngalaksanakeun lumampah sapopoe we sakumaha biasana nyaeta ngangondong mah Ki Imin ayeuna mah dipercaya ku Haji Aman teh jang nungguan imah bari sabantu-bantu cenah ngabantuan di imana Pak Haji Aman teh. Ayeuna urang kocapkeun deui kaayaan Den Jugala. Ti saprakna Den Jugala kapaksa cenah nyebakeun hiji babaturanna anu disebutkeun si Darsa teh. Manehanana hatena ngarasa teu tenang di imah asa geuman asa tiiseun malahan mah biasa mah osok betah we cenah cicing di imah bari ngarasakeun lubak libuk mah lobana harta atawa jalan-jalan bisa bener nih imahna ayeuna mah ngarasa teu betah cenah cicing di imah teh malahan mah sok leuwih mineng keneh tumpat tempo ka sawah ka kanang tempat pipiaraanana nu sok dianter ku si Barnas teh ka dieuna mah komo-komo manehana teh sok loba mineng cicing atawa ngadaung teh di imahna Mang Barnas naon sababna sabab di imah mah asa teu betah asa keung jeung geuman kitu cenah nu diwangkongkeun ku Den Jugala teh jeung nyana Den Jugala teh cenah ngarasa ringrang jeung salempang sabab manehanana ngarasa boga dosa geus ngalakukeun perkara-perkara anu teu unik jeung teu akur jeung batur nyaeta kalakah muhit kasiruman mumuja karena harta kalawan jalan anu teu parok jeung batur muja teh ngaranna pas sore hari teh si Barnas mah eukeur cicing we cenah digigireun imah manehna teh eukeur ngomean korang naon sababna sabab korangna cenah geus reyon arek diomean paranti ngarit Den Jugala diuk we di tepas imah di baturan ku bapana si Barnas katelahna teh Mang Usrip Mbah Usrip benernya misalnya kolot ieu aduh ala ieu Mbah Usrip kumaha cager bah cager abah mah aya naon kitu tatanya mun katingali meureun ku anjeun oge Aden ieu mah abah mah ditanya teh kalau kaki itu jawabanna anak ulah kitu atuh bah hampura abah teh geus lila teh ningali anjeun dengan sinante nu nulumpakeun ka dieu aya naon abah ieu we sok tiiseun di imah mah bah atuh ari tiiseun mah neangan deui batur nya boga deui pamajikan atuh geus boga pamajikan tong disangkar-sangkar ari can boga budak mah usahakeun boga budak heula supaya aya batur rek hayang mah kitu bah tapi na kuring teh kada kamari teh madami ujung si Barnas bah urang neangan di pamajikanon kitu keur maukur cenah tah si Barnas teh keur lengohan deui nyaeta aya wae tapi keur penting mah manehna teh ngomong cenah papangih deui ujung etana cenah tah ujung maruna aya ku aneh-aneh wae kalaka hayang balik deui padahal mah ngomong nama menikah pika nyerieun ujung ilitna teh geuningan menikah kitu godas-gadas dipikir-pikir mah meureunna hayang keneh ujung suka keneh ka si Barnas teh
ajakan balik deui. Si Barnas oge geus pamangkong deui ka Aki oge. Cenah teh hayang diantar, hayang ngawangkung deui keur jadi pamajikan. Utamana mah meureun cenah ka budak. Sabab dia teu henteu ge si Barnas teh geus bogakeun budak. Anu kudu ditanggung jawab ku manehanana jeung Mades. Sini di ngawangkung wae ti izeun cenah budak mah nyaeta ku loba acara. Anu intina mah supaya ieu si Barnas teh bisa balik deui jeung pamajikanana, bisa akur deui. Karunyana mah tadi ku budak karunyana mah. Waduh alat Aki ngarasakeun kuring oge lamun kana kituna mah. Sabab anu jadi matakan ti iseun ge tadi mah teh bangun mah kahiji eueuh batur wajikan ki, kaduana teh boga budak sadua-dua oge kapan kitu nya sorangan Aki oge. Nyaeta tu hari hirup mah sok loba kakuranganana saperti aden meureun nubak nibuk teu kalebok bahasa kasarna mah ku harta, tapi tetep we aya pangabutuh. Utamana makanya nah urang dipikanya nah urang mikanya gitunya kartinya Den. Bener pisan ki karti. Waktasna para tos cekap kamu episode nu ayeuna banyak lajenganana. Carita teh dua lalakon cenah ieu namanya ngalalakonkeun si Jantra jeung Den juga lah cenah ieu dina carita ngakalakeun siluman kumaha lajenganana. Makanya diantos wae dina episode salajengna dina video satrasna. Wilujeng patepang deui. Permio.